Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Yohanes. Sanggeus eta, Yesus nembongan deui ka murid-muridna di sisi talaga Tiberias, kieu kajadianana. Simon Petrus, Thomas, anu disebut si kembar, Natanael, urang Kana Galilea, dua anak Zebedeus, jeung dua murid deui karumpul. Ceuk Simon Petrus, kuring rek ngalalauk. Kuring milu, ceuk nu sejen. Tuluy sararea kana parahu, tapi sapeuting jeput teu meunang naon-naon. Wanci meletek panon poe, Yesus ngadeg di sisi cai, tapi murid-murid teu warawuheun. Anjeunna mariksa, "Barudak, can bebeunangan?" "Teu acan," jawab maranehna. Saur Yesus, "Semprangkeun harapna ka kateueun parahu, tangtu aya nu beunang." Seug harapna disemprangkeun, barang ditarik meh teu kaangkat pinuh ku lauk. "Geuning Gusti," ceuk murid anu dipikaasih ku Yesus ka Petrus. Di bejaan yen Gusti, rap bae Petrus make baju, sabab keur teu make baju, tuluy luncat kana cai. Ka darat teu pati jauh, kira-kira 100 meter. Nu sejen oge terus nyarisi dina parahu bari narik heurap anu pinuh ku lauk. Barang tarurun tina parahu, nyampak geus aya seuneu arang ruhai. Di luhurna diteuneunan lauk jeung roti sababaraha siki. Yesus ngalahir. Bawa ka dieu saeutik lauk beunang bieu. Simon Petrus unggah kana parahu, narik heurap ka darat. Laukna galede, aya 153 siki. Sakitu lobana lauk anu beunang, tapi heurapna teu nepi ka bedah. Yesus ngalahir. Kadari ieu dalahar. Murid-murid teu aya anu waranieun nanya, "Dupi Bapa saha?" Dageus nyarahoeun yen anjeunna teh Gusti. Ku sabab kitu, Yesus terus nyandakan roti jeung lauk dibagikeun ka maranehna. Ti barang gugah tina pupus nepi ka harita, Yesus geus katilu kalina nembongan ka murid-murid. Sanggeus dalahar, Yesus mariksa ka Simon Petrus. "Simon, anak Yonas, enya hidep nyaah ka kami leuwih tinu sejen?" "Sumuhun Gusti," walon Petrus. "Gusti uninga yen abdi teh nyaah ka Gusti." Saur Yesus, "Panguruskeun anak-anak domba kami." Geus kitu mariksa deui kadua kalina. "Simon, anak Yonas, enya hidep nyaah ka kami?" Walon Petrus, "Sumuhun Gusti. Gusti uninga yen abdi nyaah ka Gusti." Saur Yesus, "Panguruskeun domba-domba kami." Katilu kalina anjeunna mariksa deui. "Simon, anak Yonas, enya hidep nyaah ka kami?" Dipariksa nepi ka 3 kali, "Enya hidep nyaah ka kami?" Petrus jadi nalangsa tuluy unjukan, "Gusti, Gusti uninga kana sanes kanten perkawis, tangtos uninga yen abdi nyaah ka Gusti." Saur Yesus, "Panguruskeun domba-domba kami." Satemena ceuk kami, maneh keur ngoramah biasa sok keras jig, indit ka mana kahayang. Tapi engke ari geus kolot, maneh kudu pasrah ngasongkeun leungeun dibarogod ku batur. Indit ka mana karep nu mawa lain kahayang sorangan.
Ieu pilahir anjeunna ngagambarkeun carana Petrus nekanan ajalna engke sangkan Allah dimulyakeun. "Tuturkeun kami," saur Yesus ka Simon Petrus. Petrus ngalieu ka tukang, si horeng dituturkeun ku murid anu dipikaasih ku Yesus. Anu keur basa tuang peuting diukna nepi ka ngalendean ka anjeunna jeung nanya kieu, "Saha jalmina anu bade ngahianat teh, Gusti?" Barang Petrus nenjeueun ka manehna, tuluy nanya ka Yesus, "Gusti, dupi manehna kumaha?" Waler Yesus, "Lain perkara maneh lamun manehna ku kami dikersahkeun hirup keneh, nepi ka kami datang deui. Tapi ari maneh, geura tuturkeun kami." Tuluy rame di kalangan panganut-panganut Yesus, magar murid anu eta mah moal maot-maot. Padahal, Yesus henteu nyaurkeun yen manehna moal maot-maot. Nyaurkeun soteh, lain perkara maneh lamun manehna ku kami dikersahkeun hirup keneh, nepi ka kami datang deui. Nya murid anu eta anu nyaritakeun ieu sagala perkara teh, jeung anu nuliskeunana nepi ka urang teu ham-ham deui yen anu dicaritakeunana teh saestuna. Loba keneh perkara-perkara salian ti ieu anu dipidamel ku Yesus. Upama eta kabeh ditulis sarupa-rupana, kawasna sadunya ge moal cukup keur nyimpen kitab-kitab nu rek ditulisanana. Mung sakitu dawuhan Gusti Allah.